astaghfirullah minal khotoya. Hirup di dunia ukur membara, harta jeung anak fitnah nu aya, kuatkeun iman tingkatkeun takwa, sangkan salamet di akhir jaga, sangkan salamet di akhir jaga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lobakeun pisan mieling mati, sabab eta teh datangna pasti, nyawa dipundut Rabbul Izzati, mangkade hirup sing ati-ati, mangkade hirup sing ati-ati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Datangna ajal diri sumera, nyawa jeung jasad tuluy papisah, anak kulawarga careuri kabeh, urang dibungkus badanku boe, urang dibungkus badanku boe. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Nunganteur mayit tilu perkara, anak jeung harta serta malna, harta jeung
saksi amal mimilu nu jadi saksi astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya sanajan hirup kersuka bunga sehingga diri oh ibadah nurutkeun hawa nafsu sarakah datang Ijroil bisa ingkar datang Ijroil bisa ingkar astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya datang di kubur teh hirup deui mukar jeung nakir nu ngadili waktu harita lisan dikunci jasad ngajawab urjadi saksi jasad ngajawab urjadi saksi astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya umur manusia bakal ditanya kawit lahirna dugi ka mautna waktu ngorana waktu sehatna Eta sadaya bakal diperiksa Eta sadaya bakal diperiksa bakal saringgara upami sepuatuna disebut maut ngarana upami sepuatuna
jalma kakang rongkang dibina kudu pasrah sabada arwah kahuat ditenangi mangga gelar kula warga Cikalewat bari cerit kuman gelar kula warganya cerita si mayit dimarang dia terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan mayit nu meunang bedol utah tangga digaroton dibawa kasaran ketong ku hirup ukur barengong dibawa kasaran ketong ku hirup ukur barengong sabab maut eta lawan kabeh jalma bakal nyoran di ayeuna kudu terang naon nu bakal kasoran di ruang hutan beureum di idat atur dilantung jeung sireum urip pake nyireum saberes mayit dikubur ditinggalkeun di kulur undang deui taya batur sieun keun palalaut undang deui taya batur sieun keun palalaut Astagfirullahaladzim liwali walidayah wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu Rama sareng muslim muslimat
Alam dunia geus paciweung, bencana datang ngeureyeung, nu maksiat beuki macet, nu ibadah beuki eueuh. Alam dunia beuki keung, loba jalma nu malaweung, nu doraka beuki anteng, kana ibadah teu mayeng. Alam dunia beuki ruksak, nu doraka pabalatak, pamarentah geus teu mihak, ka umat Islam geus nincak. Alam dunia geus pakewuk, ku bencana angin puyuh, loba tangkal anu rubuh, katut image runtuh. Alam dunia beuki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewaan jeung dulur, poho kana alam kubur. Alam dunia beuki poek, geus loba jalma nu pasek, umat Islam silih ledek, ka ulama wani ngadek. Alam dunia beuki angar, loba jalma anu sasar, kana takdir geus teu sadar, maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus teu caang, loba beja anu mangmang, ngabohong geus teu kapalang, berita geus nyararimpang. Alam dunia moal anger, pasti engke bakal ender, gunung bakal alalungger, manusia bakal lieur. Alam dunia geus teu angger, loba jalma anu lieur, ka pasantren beuki minder, kana salat ngabalieur. Dunia teh geus nini-nini, jalma maksiat warani, anu matak loba lini, akhirna jadi tsunami. Ku dunia loba kabengbat, mun roh kaburu sakarat, moal ditarima tobat, cilaka dunia akhirat. Masjid mah ngajar rapat, jamaahna ukur karpet, ngisi otak amal, ngisi kotak amal koret, akhirna hirup samporet. Dunia geus tere kiamat, awewe ngaku muslimat, tapi tara nutup aurat, ka
bade kaburu sakarat dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayanan wajibna 20 adam hurus lana mumasalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal maut samam umyum bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun
Bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongan pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib didamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatanah kizib khianat kitmam biladah bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wangi Senen tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati katinu ku puji pinter tur gede kalami sabarnya kasasami keropat tahun yusbana dibersihan mamahna Nabi dibelah dadana malaikat nunolahna Jibril kadula rencana Mikail jenenganana nasikeun kana mamahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirakatkeun deui sarta tengah raos nyari dicap ku hotamin Nabi nama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna agung mukoli asma'na kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa dalatan kaum yakin eyangna mulih kabatin sabada wafat eyangna
Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas lamana. Astagfirullahaladzim liwali walidayah wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu rama sareng muslim muslimat. Alam dunia geus paciweung bencana datang ngereyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeng. Alam dunia beuki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak. Alam dunia geus pakewuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah gera runtuh. Alam dunia beuki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur. Alam dunia beuki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek. Alam dunia beuki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus teu caang loba beja anu mang-mang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang.
alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal ala lungger manusia bakal liar alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajar rapat jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup orak kade kaburu sakarat dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Aya heubeulangkeun beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna, hijina sifatna hiji pada melanana, kawasa kersa uninga Allah nu hirupna, ngadangu ningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna, bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau, jadi sadayana wajibna 20. Adam hudusana mumasalah lil hawadis, itiyaj ta'adud ajzu wa karoha, jahal maut somam yung bukmun kaunuhu ajizan, karihan jahilan maitan asom ama abkam, eueuh anyar ruksak sarupa rejeng nu anyar, butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun, bing bilangan zatna sifatna sareng damelna, apes kapaksa bodoh maut torek lolongan, pire bukti Allah anu apes anu kapaksa, anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna, wenang di Allahna midamel barang nu mungkin, taya anu wajib didamel barang nu mungkin, sidik amanah tabligh fatanah, kizib khianat kitmam biladah, bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona, wenang di rusulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut angkat kulem saja bakna. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana, Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah, dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah, Rabiul Awal bulana tanggal ke-12na, April bulan Masehina tanggal ke-20na, hari bilangan tauna 500 cariosna, 70 panambihna sareng sahiji punjulna, Siti Aminah misaun
waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinuku puji pinter tur gede kalami sabarnya kasasami ker 4 tahun yuswana dibersihan mamahna Nabi dibelah dadana malaikat nulahna Jibril kadula rencana Mikail jenenganana ngasihkan kana mamahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirakatkeun deui sarta tengah raos nyari dicap ku hotamin Nabi nama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok teyangna agung mukoli asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa dalatan kaum yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyang Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas hamana Astagfirullahaladzim liwali walidayah wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu rama sareng muslim muslimat alam dunia geus paciweung bencana datang ngereyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeng
alam dunia bengki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakeuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imagera runtuh alam dunia beki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu caang loba beja anu mang-mang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal alalungger manusia bakal lieur alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajar rapat jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup aurat kade kaburu sakarat dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan munaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana wajibna 20 adam hurus lana mumasalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut samam umyum bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin si
sidik amanah tabligh fatanah kizib khianat kitmam biladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senin taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Hari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur Ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinuku puji pinter tur gede kalami sabarnya kasasami Ker 4 tahun yusbana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nulahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana nasikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gencang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku hotamin Nabi Nama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggulkeun kagenep taun yusbana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna agung mukoli asmana kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa dalatan kaum yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas hamana
jami'il muslimat. Mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu Rama sareng muslimat. Alam dunia geus paciweung, bencana datang ngereyeung, nu maksiat beuki maceuh, nu ibadah beuki eueuh. Alam dunia beuki keung, loba jalma nu malaweung, nu doraka beuki anteng, kana ibadah teu mayeng. Alam dunia beuki ruksak, nu doraka pabalatak, pamarentah geus teu mihak, ka umat Islam geus nincak. Alam dunia geus pakewuk, ku bencana angin puyuh, loba tangkal anu rubuh, katut imagera runtuh. Alam dunia beuki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewaan jeung dulur, poho kana alam kubur. Alam dunia beuki poek, geus loba jalma nu pasek, umat Islam silih ledek, ka ulama wani ngadek. Alam dunia beuki angar, loba jalma anu sasar, kana takdir geus teu sadar, maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus teu caang, loba beja anu mang-mang, ngabohong geus teu kapalang, berita geus nyararimpang. Alam dunia moal anger, pasti engke bakal ender, gunung bakal alalungger, manusia bakal lieur. Alam dunia geus teu angger, loba jalma anu lieur, ka pasantren beuki minder, kana salat ngabalieur. Dunia teh geus nini-nini, jalma maksiat warani, anu matak loba lini, akhirna jadi tsunami.
ku dunia loba kabeng bat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajara rapat jamaahna ukur karpet ngisi otak amal ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup aurat kade kaburu sakarat dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggen beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan datna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau
jadi sadayangan wajibna 20 Adam hurus lana mumasalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam yung bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat yang butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongan pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pirena wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib bidamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatanah kizib khianat kitmam biladah bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem saja bakna Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wangi Senen kaun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumina hurung mancur parangina kanjeng